Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami simkuring Elin Puspitasari. Abdi kelas 12 OTKP 3. Abdi bade nyaritakeun si Cepot hayang kawin. Karya Asep Sunandar Sunaria. Hayangan kawin si Cepot teh ari gara-garana sababaraha kali ngimpi papanya jeung putri nu geulis. Nyakuna ngaranna Dewi Laerasari, asal negeri Tenjo Maya. Tapi ku Semar boro-boro dipupujikeun, dihaminin ge henteu. Balukarna si Cepot kagagaringan, langlang lingling persis jelema kurang sacundan. Kudu dikumahakeun atuh si Abi teh emak. Si Dewala ngadu ka indungna, Nyai Dewi Sutiragin. Da ku bapa mah geni angger diantep. Nyaeta atuh bapa maneh mah. Ka emak nu tara ngantep mak teh. Emak onaman pangti manda. Nah los-los ka dinya. Nya bapa maneh mah ka anak teh siga teu nyaah. Tembal Sutiragin. Cik sugan ku emak, nurut geura ku emak mah. Komo mun rade dianjem mah geura mah api-api deh kabur. Si Dawala nyakeun, di mana bapa maneh ayeuna? Itu di kebon. Gejlik Sutiragin turun ti imahna. Kicil meuli ka kebon, kasampak salakina siga nu keur ngalamun. Diuk yarande kana tangkal nangka, panonna melong kaluhur. Meureunan mampu dina beuteung urayeutna. Beureureutna nu kawas bat balitar. Ipapaes irung badag jeung sungu cowau katemponna ku Satirgen. Mas Semar teh kawas dewa kamaya jaya. Kasep beudikeun kasep nu matak manehna teu welas kagegeloan. Tapi dasar Semar lain sawayah-wayahna dinaha-naha ku pamajikan teh. Kalah bermalik ambek Sutiragin sirikeun dicarekan lalaki dasar. Tapi nu dicarekan mah kalah kabungah. Hartina omonganna digeugeul. Kahayang si Cepot pasti digugu. Nya meh tamat nyarekan. Semar nyampeurkeun si Cepot. Turun sia. Lamun teu turun, tangkal kalapa ku aing dibekok. Semar ngati-ngati. Heug uing turun. Tapi kawinkeun ka si Dewi Laerasari. Moal turun. Moal. Kitu jeung kitu bae. Taya tuh daek ngalelehan. Tungtungna tangkal kalapa ku Semar dibekok brek. Tarik pisan. Bekok si Semar tea sohor ka bina-bina. Kanjat ka eungneung jagat oge. Si Cepot dipeperetkeun kana barangbang kalapa. Tapi weleh ku tarik-tarikna bekok Semar. Si Cepot kabur kabawa angin. Bari supagi bakal ragrag di negeri Tanjo Maya. Ari bapa si Dawala jeung si Gareng
Walewo enjok lantekan kabawa angin. Kacida barag burugbug bagbrag awak mual teu ancur. Maneh ge sarua tuturkeun lanceuk sia. Duanana dibekok deui ku Semar. Biheung ngapung kabawa angin. Sarua bari supagi bakal ragrag di negeri Jomaya. Rengkep ngaherot anak-anakna nu lantarana tiluanana harereg Semar ayeuna Nyi Sutirga abong awewe sajatina age-age nyampeurkeun bari mekal budi pikeun nyakeun nepi ka awak Semar tisakrik sabulu-bulu kumaha onam jelema. Pokona nenjo sikap Sutirga ka Semar ulah manusa dalah sieun pohara sirikeun. Bapa rek indit nuturkeun budak. Kade mak salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Boga kene aya rasa timburu mah. Amit-amit mak momoal. Ngijin sia bekok sembut tara bapa bade angkat. Engke bekok anak-anakna mun jelema mah tiluanana imut. Hari Semar rayakeun si Sutirga Caturkeun si Cepot dituturkeun ku si Dawala age-age nyampeurkeun jeung Gareng. bari mekal Ragrag di negeri nepi ka Jomaya. awak Semar mekeun. Ragrag beuheun lamun beur kumanehna katempo jelema-jelema ngaregek bari henteu eureun-eureun carureuseun. Sing horeng keur aya sayembara nyaeta ngembakeun anak Ki Jongjong Tarja Mantri ngaran Dewi Larerasari. Teu kudu dicaritakeun deui kumaha geulis-geulisna eta anak. Da eta wae lamun manehna kokojayan cai teh ngadadak ieu nyai anu kapentrang panon poe awakna langsung nyakrek kesan para raja jeung adipati di sawale negara hiji ge teu aya nu kuat nagan sewewewen jaka Tambilu. Kabeh talau bubar katawaran antarna sayembara kapaksa ditutup ngan baklan poe pisan. Jaka Tampilu nutup sembara si Cepot gancang ngagorowo. Teh heula kurang rek nyobaan milu sayembara. Maksudna maneh? Ikanya adiwi waras boga duit teu? Nya eta henteu. Hei, teu bisa atuh saperti nu eus-eus. Memeh milu sayembara kudu masihan heula. Panglamar mangrupa duit emas. Kumaha lamun narokeun pati rek dicepot teu bisa mayar heula ku duit emas. Tambileung keur Cepot jeung adi-adina bingung. Tapi sabot kitu kawas aya leungeun gaib nuturkeun duit emas. Kana saku Cepot si Dawala. Eta reres teu sebenarnya leungeun Semar Dawala kaget. Aya duit emas lobana keur terus nyareta kalanjutna. Tah, Kak, beneran uing mawa. Pikeun duit emas ka lanjutna. Si Cepot gancang persehkeun duit emas. Giliran si Jaka Tambilu leuwas. Pok
deui ngomong sakitu mah kurang keneh. Semar dudukeun deui. Mas kok ku si dawala dicokot tuh dibikeun ka lanceukna. Kurang keneh cik tambihan. Kumaha dawala aya keneh? Si Cepot nanya ka adina. Teuing atuh Kak. Semar nedoskeun deui emas. Kitu jeung kitu bae nepi ka si Tembet. Kapaksa narima si Cepot milu sayembara. Si Cepot pergalan tapi sekali ditajong ge si Cepot teh langsung ngaringkuk tiluan baradat. Akhirna milih rek balik. Barang rek indit datang Semar nyarekan ka si Cepot. Teu boga kaera cenah. Ari karep gede kahayang boga pamajikan tapi kawani eueuh. Kawas lain anak Semar wae sia. Ari bapa lain kuring teu boga kawani. Ngan tingali bae. Tapak tajong. Sirina teh matak tutup. Heug ku Semar ditempo paingan atuh kop Semar nyabut ku kuncung salambar. Tuluy dibikeun ka si Cepot. Barang dicabut terobah jadi bangsa halu. Gebreg teh maneh. Bar deui patutugna si Cepot ditajong ku tarompang sakti. Tapi ayeuna mah teu nanaon sebab geus dielmuan ku si Semar teh. Giliran si Cepot males langsung si Tabling ngarumpuk datang togok terus dicarekan. Ieu lawane sia mah bapa rek mitik kana awak maneh sahari tatotog iraga sukma kana awak Tambilung. Si Tambilung maju deui. Habe digebuk ku si Cepot tapi teu karasa nanaon. Sabalikna barang diciduhan si Cepot ngarumpuyuk ninjuk anak ngagoler. Semar buru-buru nyamperkeun tuluy dicageurkeun. Kurang ajar si Togok. Giliran Semar diraga sukma kana awak si Cepot. Dongohol jajan teh rame pisan sarua tanggo. Akhirna Togok ngaku eleh serta masihkeun anakna ka si Cepot. Oroknya Dewi Larasari kajen rek labuh pati batak daek dikawin di Cepot si Cepot. Tetelai wayang oge apal kanu kasep mahnya sing horeng boga keneh ketenjoan. Ngedenge manehna ditampi sapijora si Cepot langsung ceurik kanyanyerian marah rek jugjug balik. Gancang ku si Semar di parancahan. Saharita awak jeung rupana robah si Cepot malik jadi satria nu kacida kasepna. Ngaranna oge diganti jadi Hayang Sukma Wisesa. Dewi Larasati ayeuna mah nu kaedanan geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun. Sataun di harita Dewi Larasati ngalahirkeun anak lalaki. Pohara kasepna lir beubeur terok jeung si Cepot nu asli ngaran Mang Hayang Sang Langit. Barang jeung gelarna Orok ti Larasari beungeut ketus deg-deg pangane si Cepot pulih ka jati mulang deui ka asalna. Jadi Cepot alias Astral Jiga eta nu ngarantarkeun Dewi Larasati. Pondok umur maot gara-gara reuwas nempo wujud asli salakina nepi ka kajantungan murag.
Sakitu nu dipikatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.